Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa kadzalika sareng eta nya kitu deui saperti Abdullah halu iblisa ari tingkahna iblis. Lamma hasada nalika hasud ieu iblis Adama ka Nabi Adam. Alama kana perkara khusu anu ditangtukeun ieu Adam. Bihi kalawan ma minal ijtibai nyatana lembut wamtanaa sareng narima kacegah ya iblis minas sujudi tina sujud lahu ka Nabi Adam la'anahu kalaknat ka ieu iblis sa Allah Gusti Allah ila yaumiddin nepikeun ka poe kiamah wa taradahu sareng ngusir Allah ka ieu iblis min bainil malaikatil muqarrabin dideukeuteun malaikat muqarrabin wah baupahu sareng ngusir Allah ka ieu iblis ilal ardi ka bumi fakana mangka aya ieu iblis teh kudwatan eta jadi anu ditutur lil kafirina pikeun jalma-jalma kafir wal fasikina sareng pirang-pirang jalma fasik wakadzalika eta nya kitu deui saperti iblis halul yahudi ari tingkah yahudi wan nasyara sareng nasyara ya'rifuna nyaraho ieu anu kabeh sidqar rasuli kana benerna rasul sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala saperti dawuhan Allah taala allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifun abna'ahum allazina ari jalma-jalma atainahum anu maparin kami ka itu lazina alkitaba kana kitab ya'rifuna eta nyaraho kabeh ieu lazina ka nabi kama saperti perkara ya'rifuna nu nyaraho ieu ladina abna'ahum ka pirang-pirang anakna ieu ladina walakinnahum tatapina ieu ladina ma amanu eta henteu ari man ieu ladina bihi ka Kangjeng Nabi hasadan karana hasud kama qala ta'ala saperti dawuhan Allah taala falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin falamma ja'ahum nalikana datang ka ieu ladina naon ma'arofu naon ma perkara arofu anu nyaraho ieu ladina kafaru tah karupur ieu ladina bihi kalawan emma falaknatullahi mangka ari laknat Allah alal kafirina eta tetep ka pirang-pirang jalma kafir wa aidon sareng deui kufaru makata ari pirang-pirang kafir Makkah manaahum nyegah ka ieu kufar Makkah naon al hasadu hasad anil imani tina iman kama saperti perkara akhbaro anu ngawartoskeun sallallahu Gusti Allah anhum ka itu kufaru Makkah biqaulihi ta'ala kalawan dawuhan Allah taala walamma ja'ahumul haqqu qalu hadza sihru wa inna bihi kafirun walamma ja'ahum nalikana datang ka ieu kufar Makkah naon al haqqu kabeneran qalu nyarita ieu nyarios atawa ngarobrol ieu kufar Makkah haza ari ieu teh sihrun eta sihir wa inna sareng sayaktos kami bihi kalawan ma teh kalawan hak kafiruna eta anu kalufur kabeh wa fil ayatil ukhra sareng eta tetep dina ayat anu sejen ma yawadul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ayunazzal alaikum min khair ma yawadul ladzina ma yawaduh teresep sa'alladzina jalma-jalma kafaru anu kalufur iladina min ahlil kitabi ti ahlil kitab walal musyrikina sareng henteu ti pirang-pirang jalma musyrik ayyunazzala kana yen diturunkeun alaikum ka aranjeun min khairin naon min khairin kaalusan min rabbikum ti pangeran aranjeun wallahu sareng ari Allah yakhtassu eta anu nangtukeun Allah bi rahmatihi kana rahmatna Allah man ka jalma yasha'u anu ngaressakeun Allah wallahu sareng ari Allah dzul fadlil azim dzul fadli eta anu ngagaduhan anugrah al azimi anu ageng wallahu a'lamu bissawab.